mana anajeun ayeuna ieu kuring ditinggalkeun teu aya batur nyarita. Neng ye di neng ini di mana anjeun ayeuna ieu kuring ditinggalkeun teu aya batur nyarita. Dina waktu hiji peti
matak siap lamun ditetep tapi halis anu caran dikerik jeung ditaruh lisan wanita hei zaman modern dimik ateu make aturan nganggo wedak tirta rebulan kawas anyar dikaryakeun halis nu geulis anu bawa ngajati kuring kadaji wadahikeun mun halis gomplong matak heroy nu nempong kuring ge moho komo mun mojang dontong aya mah yuyung ayang Yan Sopiandi Papi Gendro ningali halis nu geulis matak siap lamun ditetep tapi halis anu caran dikerik jeung ditaruh lisan wanita hei zaman modern dimik ateu make aturan nganggo wedak tirta rebulan kawas anyar dikaryakeun halis nu geulis anu bawa ngajati kuring kadaji wadahikeun mun halis gomplong matak heroy nu nempong kuring ge moho
Gendrong musik. Sinjang gajit nilo, lambang dasar anu harirang, dianggo kumojang, kaluaran hati karawang. Basa eta mojang, nu rambutna kalimunkan, sinjangna ka Jawa, eta mojang hati karawang. Saha nu ngalangkung, bari angkatna gandelan, bari nyepeng sapu tangan, siga mojang hati priangan. Basa eta mojang, anu gelis anyar datang, gaya nangalengoy, mojang anu di Karawang. Sinjang gajah nilo, lambang dasar anu harirang, dianggo kumojang, kaluaran hati Karawang. Basa eta mojang, nu rambutna kalimunkan, sinjangna ka Jawa, eta mojang hati priangan. Wak wai acan, kayaknya tapak cintana wayahan akhirnya. Aduh, bulan sapasi ge acan, baik makani. Ma Iwin aya kana Ma Iwin, Ma Ica. Aya. Oke kateh Iim warung Leres. kateh Neng Santi Lebak. Teh Susi ka dieu nyanyi lagu naon laguna? Buah keung ruruntuyan. Oke Kajang Yana ya ini pada joget. Caruk mah bahacana Haturan jeung supingnya ka rombongan pada dang alik hayu oh urang ninggalin sauyunan ulah boga tekan puri Pak RT mulai buah apa harum alah buah kaun reruntuyan atur nuhun saruntuyan. Jeung suping. Halo ayah lima hayu urang sauyunan pada silang adejang buah kau roruntuyan teh isop sayang dicandak mah ka kota Bandung hayu urang sauyunan ulah sababari pundung buah kau ruruntuyan
Mah Yuyung baleban subuh Mah Yuyung. Aya asing kumaladang nawana cinung geus rep-repan dadah teuing ku junjuna ti janari Guana cinunga kayu dadah teuing gunung gelis bet kawas samara pilihan leus Cisoce lambangna cinta bahagia leres Cisoca kedaling rasa nanging omat sing emut kana wiwita salira kembang harapan garing aya mah odah eta teh nilujang mah alah Mah Yuyung baleban subuh Mah Yuyung tenang Nenek Etih nya siap aya asing kumaladang nawana cinung geus rep-repan dadah teuing gunung gelis ti janari ngadon nangis salira balebar subuh ngodaguana cinunga kayu dadah siap siap ti janari ngadon nangis leus Cisoca lambangna cinta Mah Yuyung leres Cisoca kedaling rasa nanging omat sing emut kana
daguana cing nunga gayung dadat teuing kucung junang berkawas samar pilihan leres cisoja lambangna cinta mah yuyung leres cisoja gedaling rasa nanging omat si emut kana wiwitan salira gempang harepan leres cisoja leres cisoja gedaling rasa nanging omat si emut kana wiwitan salira gempang harepan. Nenek Eti buah jagong cenah halo tak gitu hayu nenek iha joget tak gitu alah tepuk tangan nenek Eti halo sahadi kadaria nyen nyen mimiti muka bajuanna katinggal remai buluanna tuluy adi cabut buukna ieu katinggal nyelap sikina sanggeus dibuka bajuanna nepi ka pita ninggalana rupa-rupa da bentukna nenek Eti aya nu panjang aya nu pondok rerekian nenek Eti rupa bentukna ngaberes nenek Eti jajaranana dikulup nenek Eti masakanana raos nikmat nenek Eti dituang anu ngora sok diangen dicampurana kacang berem lauk pauk rencang sangu nenek Eti tuang repok ka mamayu naon ngaranna eta nu da buah jagong naon ngaranna nu kitu da buah jagong nenek Eti ayu alah kadi mayuna alah nyi dada teh ane hayu panganten neng Lina neng Mia rek kadia neng Mia neng Rara mimiti muka bajuanna donna tuluy aka tinggal buluna ieu gania panjang aya nu pondok sanggeus dibuka bajuanna nepi ka pita ninggalana rupa-rupa da bentukna nenek Eti aya nu panjang aya nu pondok rerekian ieu mah da bentukna nenek ngaberes nenek jajaran